Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepang deui dina pangajaran basa Sunda dina materi sisindiran. Sataacana hidep kedah terang heula tujuan pangajaran tina materi sisindiran ieu. Di antawisna anu kahiji hidep kedah paham eusi sisindiran. Anu kadua hidep kedah tiasa ngajelaskeun watak sisindiran. Anu pamungkas hidep kedah tiasa ngarang sisindiran. Nah, sataacana urang jelaskeun heula naon anu dimaksud sisindiran teh. Sisindiran nyaeta karya sastra wangun puisi atanapi ugeran. Ugeran teh berarti kaiket nu ditulis kalawan kreatif, diwangun ku cangkang jeung eusi, sarta diwengku ku pada atanapi bait jeung padalisan atanapi baris. Unggal padalisan ilaharna diwangun ku 8 engang atanapi diwangun ku 8 suku kata. Tujuanana pikeun nepikeun eusi hate, pikiran atanapi pamaksudan ka jalma sejen bari henteu togmol. Anu dimaksud henteu togmol teh berarti henteu langsung. Nyarita disindirkeun berarti nyarita dibalibirkeun. Nu dipiharep sangkan eusi omongan teh katarimana henteu matak kasigeung atanapi henteu matak nyeri hate. Eta tujuan tina sisindiran. Nurutkeun iketanana, sisindiran teh dipasing-pasing jadi 3 rupa. Nyaeta aya paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan. Nah, eta sisindiran nu 3 teh tangtu beda wanguna tur pada miboga ciri-ciri anu mandiri. Nu kumaha ciri-cirina tina unggal wangun anu 3 tadi ke baris dibahas langkung jelasna. Ciri sisindiran secara umum diwangunna ku 4 padalisan. Padalisan kahiji jeung kadua disebut cangkang, padalisan katilu sareng kaopat disebut eusi. Khusus pikeun wawangsalan mah mibanda tatarucingan. Jenis-jenis sisindiran dumasar kana wanguna kabagi 3. Dumasar wanguna teh nu kahiji aya nu disebat paparikan, aya rarakitan, sareng wawangsalan. Nu kumaha nu disebut paparikan? Paparikan nyaeta sisindiran nu diwangun ku 2 cangkang jeung 2 eusi. Paparikan asal kecap tina parik ngandung harti parek atanapi deukeut. Maksudna deukeut di dieu nyaeta deukeut sora kecap-kecapna atanapi praseuna nu aya dina padalisan cangkang, parek atanapi padeukeut jeung sora kecap-kecap nu aya dina padalisan eusi. Sangkan langkung jentrena urang simpulkeun pikeun ciri tina paparikan. Anu kahiji diwangun ku 4 padalisan atanapi ku 4 jejar. Padalisan kahiji jeung kadua eta mangrupa cangkang. Padalisan katilu sareng kaopat mangrupa eusi. Teras ciri anu salajengna padeukeut sora vokal antara padalisan kahiji jeung katilu, padalisan kadua jeung kaopat. Sangkan langkung jentre urang tingali conto paparikan. Di dieu ieu paparikan teh diwangun ku 4 padalisan. 4 padalisan teh berarti 4 jajar. Ieu jajaran kahiji, jajaran kadua, jajaran katilu sareng jajaran kaopat. Janten paparikan mah diwangun ku 4 padalisan atanapi ku 4 jajar. Ciri anu kadua teh padeukeut sora vokalna antawis padalisan kahiji sareng katilu, padalisan kadua sareng kaopat. Nu mana anu padeukeutna teh? Mencit meri dina rakit, lain nyeri ku panyakit. Akhirna atanapi tungtungna sarua it. Boboko wadah bakatul, kabogoh direbut batur. Aya sami sora tungtungna janten padeukeut sora vokalna hungkul. Teu aya anu diulangi deui kecap awalna janten teu aya kecap anu sami. Baris kahiji atanapi padalisan kahiji sareng padalisan kadua ieu mangrupa cangkang.
sedangkan pada lisan katilu sareng pada lisan kaopat ieu mangrupa eusi. Ieu contoh paparikan. Contoh anu sanesna, contoh paparikan, saladah ngeunah di angeun, di daharna rebun-rebun, kedah sering ngumbah leungeun, ulah hilap nganggo sabun. Tadi dieu teu aya kecap anu diuihan deui di awalna, tapi mung saukur padeukeut sora vokalna hungkul antawis cangkang sareng eusi. Di dieu aya kecap di angeun, ieu padeukeut sora vokal sareng leungeun. Kitu deui rebun padeukeut sora sareng sabun. Sisindiran anu salajengna nyaeta rarakitan. Rarakitan kaasup sisindiran nu diwangun ku dua cangkang jeung dua eusi. Rarakitan asal kecapna tina rakit, sabangsaning alat transportasi cai, dijieuna tina awi. Ari wangun rakit teh papak di lebah puhuna. Tungtung namah sakapeung sok rada regol bae. Demi maksud sisindiran rarakitan nu dihari-baharikeun kana wangun rakit teh, pedah dina sisindiran rarakitan mah aya kesan papak lebah puhuna, janten aya kesan anu sami dina palebah di awalna. Langkung jentrena urang jelaskeun cirina. Diwangun ku opat padalisan. Padalisan kahiji jeung kadua mangrupa cangkang, padalisan katilu jeung kaopat mangrupa eusi. Teras aya kecap nu dibalikan deui di awal padalisanana. Tah nu rarakitan mah aya kecap nu diulangi deui. Contona, sapanjang jalan soreang moal weleh di aspalan, sapanjang tacan kasorang moal weleh di akalan. Di dieu aya kecap anu sarua nu diulangi deui antawis cangkang sareng eusi. Sapanjang moal weleh. Tah ieu contoh rarakitan. Pami paparikan mah ngan saukur padeukeut sora vokalna hungkul, upami rarakitan mah aya kecap nu diulangi deui di awalna. Contoh sejena, ulah sok nyiar lilin salila alus oncorna, ulah sok liar ulin salila aya korona. Nah di dieu aya kecap anu diulangi deui, aya ulah sok salila sareng salila. Aya oge contoh rarakitan anu sakabeh timimiti padalisan kahiji tepikeun ka padalisan kaopat kecapna sarua sadayana ya, sami sadayana. Nah lajeng jenis sisindiran anu katilu nyaeta wawangsalan. Wangun dina padalisan kahiji nu mangrupa cangkang teh ngandung tatarucingan atawa mangrupa tatarucingan, sedengkeun dina padalisan kadua nu mangrupa eusi ieu ngandung wangsal. Eta wangsal teh mangrupa kecap atanapi prase anu sorana murwakanti atawa deukeut jeung eusi tina tatarucingan teh. Tah hususon kangge wawangsalan benten sareng paparikan jeung rarakitan. Ari wawangsalan mah ngan diwangun ku dua padalisan atanapi dua jajar. Padalisan kahiji mangrupa cangkang anu ngandung tatarucingan atanapi patalekan. Padalisan kadua ieu mangrupa eusi anu aya kata kunci anu mangrupa jawaban tina padalisan kahiji. Nah, contona wawangsalan mah mung diwangun ku dua jajar, dua padalisan benten sareng paparikan sareng rarakitan. Mesin ketik modern, ieu kalimah cangkang. Mun ruksak sok matak muter, ieu mangrupa kata kunci aya terteran. Oh berarti engke wangsalna atawa eusina teh pasti bakal terteran. Kira-kira naon ieu? Mesin ketik modern. Oh mesin ketik tapi modern. Oh berarti komputer. Abdi teh caruluk Arab, sabangsaning caruluk tapi ti Arab. Caruluk teh naon cenah ibu? Caruluk teh cangkaleng. Ari cangkaleng teh tina tangkal kawung. Tangkal kawung bentukna sami sareng tangkal korma. Henteu tarima teh teuing. Di dieu aya kata kunci ma, berarti si eusina teh bakal aya ma-maan. Oh berarti eusina teh korma. Contoh nu sanesna, beuli cingir simpai tangan ulah lali kasim abdi. Oh berarti nu meulit dina cingir nu nyimpai dina tangan. Ulah lali kasim abdi berarti jawabanana bakal lian. Berarti eusina ali ya. Nah di dieu sakitu pedaran ti ibu ngeunaan jenis-jenis sisindiran. Mudah-mudahan hidup ngartos. Ke di akhir urang bahas deui ngeunaan sifat atanapi eusi tina sisindiran. Sakitu nu tiasa kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.